kasih tahu perang eta mah ngaji sakali-kali aja bakal paeh hati. Nah pertanyaanna coba ya. Nu kumaha nya nu disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jami anu ngadawabkeun maos ratib al-hadad hiji bakal dijaga akidahna moal babari kapambaruhan ku aliran-aliran anu teu paranguh dijaga ku akidahna. Akidah naon? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nu kumaha nu disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah teh nyaeta akidah anu sumber rujukanana hiji Al-Quran, kedua hadis, katilu ijma ulama, kaopat kias anu muqtabar. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah teh ya akidah anu sumber rujukan hukumnya itu seperti nyaeta Al-Quran, Sunnah, hadis, ijma ulama, jeung kias muqtabar. Maka bapak ya dapat jami anu berpegang teguh kana akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti rujukan hukumna opat. Moal jauh ti opat sakumaha kasauran Imam Syafi'i la yahidu li ahadin ayyaqula illa fi arba'ati asya Alkitab wa sunnah wal ijma wal qiyas. Eta yang Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas oge qiyas anu mu'tabar. Namun sababna sabab Al-Quran jeung al-hadis ya eta bisa kapahami jeroanana teh ku ijma'na para ulama. Lamun teu aya hukum nya lamun aya hukum hege teu aya nas dina Quran nas dina hadisna maka eta ijma' para ulama. Teu aya dina ijma' para ulama maka eta aya hukum anu hiji deui nyaeta qiyas. Qiyas teh naon? Persamaan nya anu sesuai jeung elatna. Itu qiyas rupa-rupa. Kita akan dibahas masalah kias. Nah, saha anu ngarumuskeunana nya akidah Ahlussunnah wal Jamaah teh nyaeta ulama-ulama anu pangkat mujtahid. Saha? Hiji Imam Hanafi, kadua Imam Maliki, katilu Imam Syafi'i, kaopat Imam Ahmad bin Hanbali. Makana dina tata cara urang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ya sangat besadayana tata cara urang dina berakidah Ahlussunnah wal Jamaah teh turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hukum Islamna urang turut kana salah sahiji madhab anu opat nyaeta rek Hanafi mangga, arek Maliki mangga, arek Syafi'i mangga, arek Hambali mangga. Eta dina hukum Islam, dina syariat, dina fikih, dina tata cara ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Oh, ya. Dina iman, dina tauhid mengikuti paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sareng paham Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tanya rujukan imam naya dina tauhid. Hiji Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kaduana Imam Abu Mansur Al-Maturidi anu ngarumuskeun konsep dasar tauhid anu sesuai sareng Al-Qur'an sareng Al-Hadis. Mana wujud kitam bakum mu'alafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrati rodan ilmu
zahiran mutakaliman. Tah eta anu ngadamel konsep wujud bidang bakote Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sareng Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Makana umat Islam wajib kudu apal eta wujud bidang bakote wajib. Sabab lamun wujud bidang bakote apal maka imana can sah. Imana can sah. Wajib kudu apal kabeh, kudu ditekadkeun. Anggoin 50 lamun can diiktiqadkeun ibadah can ditarima sabab can sah imana. Anggoin 50 bieu lamun can diiktiqadkeun can diyakinkeun Allah teh wujud, Allah teh qidam, Allah teh baqo, Allah teh mukhalafah. Ternekakeun Allah wujud, qidam, baqo, mukhalafah jeung saterusna. Ternekakeun sifat wajib di Rasul, musa di Rasul, wenang di Rasul. Maka imana can sah. Imana can sah ibadahna moal ditari. Ayeuna para jamaah sadayana. Duh. Makana wajib kudu apal kunaon di pangajian para ustad wajib panggeulana anu kudu diajarkeun ka budak teh naon aqaidul iman. Wajib eta budak sita apal naon hartina wujud, naon hartina qidam, naon hartina baqo kudu apal. Nah kolotna ge urang kudu apal. Kemah malam Jumat teh urang nadong wujud qidam baqo heula apa kemahnya? Malam Jumat teh kemah. Gitu. Supaya naon muatan kana akidah urang. Rek sakumaha ibadah urang lamun iman urang can sah. Tah diantawis keur ngesahkeun kana kaimanan urang teh sebagian faktor pendukungna teh urang kudu apal kana akidah aqaid anu 50. Tah aqaid anu 50 bieu teh eta teh diwadahan dina kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi eusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh nu bieu aqaidul iman anu 50. Masya Allah ya. Nah jadi kembali jalma anu ngamalkeun ngadawamkeun mau salatibul hadas bakal dijaga akidahna dina aliran-aliran pemahaman anu sesat bakal diamankeun, bakal dijaga diraksa ku Allah insya Allah. Nu kaduana jalmi anu ngamalkeun ngadawamkeun ratib al-hadas nya Saur Syamtul bin Alami Al-Haddad bakal dimawotan husnul khatimah sabab ayat kalimat ya dal jalali wal ikram abidna ala dinil hei dan Allah anu maha agung tur anu maha mulia maotan abdi sadaya dina kaayaan Islam. Jalma maot dina kaayaan Islam surga jaminan. Islam kabawa ke akhirat, iman kabawa ke akhirat, oh ya, insya Allah surga jaminan. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Ayat kalimat itu iman Islam na insya Allah bakal dikuatkan ku Allah sehingga mautna dina kaayaan husnul khatimah. Gitu. Sok dawamkeun ratib al-hadas. Katiluna jalma anu sok ngamudawamakeun ratib al-hadas, Syekh Abdullah bin Al-Haddad bakal dibere solusi jalan keluar tina setiap kabingung kasusah kasedih jeung masalah anu disanghareupanana. Oh, sebab aya kalimat naon cenah? Ya barijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi sekali deui ya barijal ya kashifal ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Insyaallah ya barokahna urang wasilah mudawamah istiqomah bakal aya karomah didinya. Naon karomahna?
diberi solusi tina setiap kabingung kasusah kasedih setiap masalah anu kurang dihadapi insyaallah. Makanya ratib al-hadat saya nama tiap dinten di aus teh ba'da maghrib tuhnya ba'da maghrib. Saya terus nu kaduana tadi jalma nu taradaeng ngaji lamun saminggu teh ngaji teh bakal naon cenah maka teh hilang salesma. Naonna cenah nu salesma teh ruhna. Lamun sabulan teu ngaji maka ruhna hatena teh bakal kering. Satahun ayo teu ngaji-ngaji. Matak saud ulama jalma anu teu daek ngaji bakal dibere 12 panyakit. Astagfirullahaladzim ya Allah. Naon cenah nu kahijina jalma anu tara daek ngaji ceuk ulama bakal dibere panyakit nu kahijinya eta mang-mang dina agamana. Bakal dibere mang-mang dina agama, ragunya kalau agama teh ragu. Ieu teh Islam teh bener apa teh? Ieu Islam teh ngajamin teh kana kabagjaan dunya jeung akhirat. Nah ieu Islam teh agama anu lurus apa mekor? Agama nu bener apa nu salah? Ragu. Bakal dibere karaguan dina hatena. Naudzubillah. Sehingga ketika jelema geus dibere ragu dina hatena, dina nyakal deleg kana agamana geus dibere mamang ragu, bakal mudah asup pemahaman naon keyakinan di luar Islam, akhirna murtad. Naudzubillah min ya Allah. Hiji nu kadua cek ulama jalma nu tara daek ngaji bakal dibere panyakit takabur alias sombong nya, sehingga bakal hese narima kana nasihat, bakal mental ketika dibere nasihat sabab dirina ngarasa paling naon, paling bener. Nah siapa naonan, nah siapa dah gitu sombongnya tak ngkos gitu sombong. Nah akibat tidak ngaji maka ku Allah bakal diteudeunnan panyakit sombong dina hatena, takabur dina hatena. Nu katilu jalma nu tara daek ngaji ceuk ulama bakal dibere lemah kaimananana. Naudzubillah. Bakal dibere lemah kaimananana. Ya, apa iman orang mah yazid wa yanqus, beda jeung iman malaikat. Iman malaikat mah naon teh mustaqor. Jadi teu naik teu turun iman malaikat mah. Lamun iman nabi yazid la yanqus, nampaan terus teu ngurangan. Ta urang mah iman tingkatan urang mah yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun iman urang. Nah jelema anu tara daek ngaji bakal diturunkan terus keimanan teh beuki lemah leungit teh keimanana coplok bae ditu keimanana. Naudzubillah min daya mata kudu daraek ngaji, kudu daraek ngaji haladir rotinan teh wayana haladir rotinan haladir. Nu kaopat jalma anu teu daek ngaji ceuk ulama bakal dibere ria dina hartana jeung ria dina amalna. Teu kaom boga harta saeutik. Anu kalimana jalma nu tara daek ngaji bakal dibere panyakit dina hatena teh panyakit hasud. Naon hasud teh? Ngarep-ngarep perkara anu teh ngarep-ngarep kahadean anu aya di batur leungit. Ngarep-ngarep kabungan anu aya di batur leungit. Ngarep-ngarep kasenangan anu aya di batur leungit. Ulah we batur senang teh, ulah batur bahagia teh, ulah batur ngeunah teh, ulah bunga seneng bahagia teh, ulah kudu manehna we nu bunga nu teh. Ketika batur bunga muria, ketika batur sangsara senang. Eta hasud ngaranna. Gitu. Nu kagenep jalma anu tara daek ngaji ceuk ulama bakal dibere panyakit bakhil. Naon bakhil teh? Petit, hore. Hekat mengkene naon deui cap jahe merege hese butut kasiran ka dituna. Ya Allah bakal dibere panyakit bakhil tah. Petit sodako, tara, zakat, tara, infak, tara gitu. Boro-boro sodako barang merege tara gitu. Bakhil. Anu katujuna urang gerdegkeun. Jelema anu tara daek ngaji ceuk ulama bakal dibere panyakit al-hikdu. Naon al-hikdu teh munak-munak. Daya bahasa munak-munak. Naon munak-munak teh bahasa keren Indonesia.
na naon? Neteli teh unek-unek sudakeun eta mah. Indonesia na naon? Gendam. Bakal diberi penyakit gendaman. Munak terus. Ya, karena kagorengan batur teh istuning seket itu seket. Ingat wae. Akhirna ngunak-ngunak. Ya, ngarap-ngarap nasi batur teh nya sing leuwih goreng tibatan manehanana. Sing leuwih cilaka tibatan manehanana. Naudzubillah min dzalik. Ieu penyakit bahaya unggul ieu. Itu munak-munak dengki. Ya, dengki. Naudzubillah. Nu kadalapan jalma nu tara daek haji ceuk ulama bakal dibere penyakit hatena teh tulul amal. Naon tulul amal? Tulul amal teh panjang lamunan. Loba kahayang, loba naon? Halusinasi hayalan. Oh, nya eta bahaya, panjangna cita-cita. Barinya teu sadar umur manehna teh duka isuk, duka getok. Bakal maot teh. Tapi eta hayalanana ante hayang anu, hayang ieu, hayang papipilik ieu, hayang bukan. Pokona dan begitu tulul amal disebut. Eta bakal ngarusak kana amal urang, kana pahala amal urang. Anu kasalapana jalma anu teu daek ngaji bakal dibere nisyanul maut, penyakit nisyanul maut. Naon nisyanul maut teh? Bakal dibere penyakit pohok kana modal. Pohok kana maut. Narasaana teh bakal hirup pesanana. Gitu. Ya Allah, geus disibukkan kahirupanana ku urusan dunia, dipoekeun hatena ku urusan dunia. Geus teu ingat, geus teu nyawang kana masa anu bakal datang. Geus moal bisa nempok kana waktu anu pagetok. Moal ditutup ku Allah, dibere pohon kana maut. Rarasana teh bakal hirup teh sanang-sanang we. Bakal teh moal maut gitu. Megar sugan ditanya. Naudzubillah. Nah, nya anu ka-10 jalma anu teu daek ngaji ceuk ulama bakal dibere kesel ka sakabeh perkara. Hatena teh kana hesel we. Nya reka jelema, areka makhluk, selain jelema rekana naon rekana benda diberena teh kesel aral. Teu dibere tenang hatena teh, dibere naon? Dibere kakeheul, dibere karesep, dibere diteuneun penyakit karesep. Kakeheul. Naudzubillah. Anu ka-11na jalma anu teu daek ngaji ceuk ulama bakal dibere penyakit goplah. Naon goplah teh? Poho ka Allah. Poho ka Allah. Teu sadar bahwa kahirupan teh hakikatna ti Allah. Kasehatan teh hakikatna ti Gusti Allah. Kajagjagan teh hakikatna ti Gusti Allah. Milik rezeki oge hakikatna ti Gusti Allah. Bisa napas, bisa ningali, bisa ngadangu, bisa lempang, bisa ngomong, bisa ngambek, bisa ngarasakeun, bisa naon teh ngarasa amis pahit tuh nya, bunga senang sedih, poho teu ingat bahwa eta teh sadayana hakikatna ti Gusti. Ngarasaan teh meunang maneh naon Allahna teh Allahna menang aing. Naudzubillah. Nah naon menang aing? Ieu aing Allahna mah goplah. Nu ka-12 nu terakhir jalma anu teu daek ngaji ceuk ulama bakal dibere penyakit hubbud dunya. Naudzubillah min dzalik. Naon hubbud dunya teh? Jalma anu resep cinta kana dunia, kada gemes kana dunia nya, geus teu mikiran poe akhirat, kada demes kana dunia. Naudzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan para jamaah sadayana ieu 12 penyakit teh obat deui obatna teh iwati kudu daek ngaji. Obat deui 12 penyakit anu dieu teh obatna teh kudu daek ngaji. Sing daek ngaji ka imam coba urang nalauna. Zaman nu tara daek ngaji teh bakal diberi 12 penyakit. Nu kahiji bakal diberi mang-mang dina, kaduana bakal diberi sifat takabur, sombong, asa aing. Nu katilu lemah iman.
Coba hiji. Nu kahiji bakal dibere mamang dina nu kadua dibere penyakit katilu dibere penyakit lemah iman nu kaopat ria kana harta ria kana amal nu kalima hasud nu kagenep bakhil oret nu katujuh hikdu teh naon cenah tadi teh munak-munak dendam dengki kadalapanan tulul amal teh panjang lamunan kasalapan pohok kana maut kasapuluh kesel kana sakabe perkara kasabelas ta penyakit goplah pohok Allah nu ka-12 na hubun dunya naudzubillah min dzalika eta teh penyakit lain eta nu bieu ari ngaran penyakit teh kudu diubaran ubarna kunaon ubarna ku ngaji dina pangajian mah aya sakabehna nya naon nu eueuh dina pangajian aya sakabehna ta mudah-mudahan para jamaah sadayana barokahna urang memperingati maulid nabi dina penting ieu urang babakan johar khususna sing raresep ngaji amin